Assalamualaikum Baraya. Alhamdulillah Wilujeng tepang Baraya. Abi nuju amang ya di Garut. Hei, nuju naron ya? Aramang? Oh, enya Baraya. Abi nuju di jalan veteran ya. Saur orang Garut mah jalan bang cenah. Tah, sapanjang jalan di dieu seueur pisan tempat Baraya nongkrong, tempat jajan maksudna teh. Hilap di dieu abdi teu nyalira Baraya. Abdi sareng ngarencangan ti Kobong ye. Ketua Kobong. Tah, ieu lokasina nuju di toko Happy Baraya. Sejarahna mah cenah singkatan tina hemat pisan. Tapi memang muhun. Barang-barang nu aya di dieu sadayan hararemat. Ilmu cincin nu sami deh. Sami jeung nu abi maksudna. Tapi abdi mah kalah janten meser bros. Berapa teh? Lajeng deui Baraya. Ayeuna abdi nuju di Asia. Cung urang Garut nu terang Asia. Nya tangtos urang Garut mah tarerang Asia teh. Kumargi aya di Garut-Garut keneh. Janten carios nama abdi teh ngajajak ketua Kobong we ieu mah Baraya. Ngajajak balanja saurna teh. Tuh seueur pisannya dikawit sayuran dugi ka bumbu masak. Upami ditataan hiji-hiji mah bingung abdi ge atuh Baraya. Tuh si teteh ge nuju milihan. Oh enya apanan tina sebahagian kekuatan santri teh. Iya Baraya, kekuatan ngalawan ketunduhan maksudna. Soalna upami nuju ngaos teh geuningan tiba-tiba sok aya kenikmatan hakiki Baraya. Cung saha nu sami sigah abdi. Baraya, kumargi tos capek, urang ngabaso heula atuh yuk. Tah, sakieu heula panginten Baraya nge-explore Garut dinten ayeuna mah. Next, salajeng nama urang lanjut deui di part-part anu sanesna nya. Hatur nuhun Baraya.